Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Bang Cecep Goro Bacep anu satia satuku manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Bumela Nyanding Tresna bagian ke-15. Ye yasana Bapak Tatang KS. Sataacan di pedaria dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalai kana ieu dongeng-dongeng pidangan di channel Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Nuhun Gusti, abdi teu waleh disalametkeun. Tos tiasa sumaba ka daerah Raja Mandala. Tebih keneh kitu ka Sukabumi teh. Reureuh tina midang damning Julaiha istighfar kitu namah masih keneh ingat kanu kawasa geus kitu mah nguniang deui hudang. Sedeng suku geus ramoh poe tapi maksakeun maneh lumampah deui nu dimaksud daya lian rek nyusul-nyusul nu jadi salaki ka daerah Sukabumi. Waktu teh memang teu anggar sapoe-poena asan nyerelek neng Julaiha teu dicaturkeun di kumaha kaayaan di perjalananana, caturkeun geus nepi ka kota Cianjur. Kitu oge teu woleh utrak-atrok ngubek-ngubek kota nu dituju neangan patempatan salaki. Najan haban ku kulibekan oge tangtunggal panggih da puguh can nyaho dumukna kalawan kota Sukabumi teh masih keneh jauh lalakona. Akhirna mah ngarasa kapahung lir asup kana jero bubu. Beuki dieu kaayaan hirupna neng Julaiha asa beuki robah nepi ka ngalaman teu dahar pakean kari sarakat awak da puguh mawa oge ti imahna geus beak dijualan dipake meuli dahareun. Dasar nu hirup keur aya dina katunggaraan mah sok teu waleh nincak kana paribasa na teh semplek nincak semplak. Dak dumadak waktu neng Julaiha apruk-aprukan mapai emper toko. Nah atuh tina kituna teh teu ku hanteu manehna ti sorodot nincak cangkang cau nu teu bisa kumaha deui nyorodot badana ngajengkang ka tukang datangna teh nyanggigir riek cenah karasa leungeun kenca ngajenghak meuning nyelak kana hulu angen jaba sampingan hiji-hijina teh ngang karawak meh sapat. Alhamdulillahirabbil alamin. Neng Julaiha tuluy maksakeun maneh nangtung bari cipanon rambisak mungguh batin mah ngarasa era ku jalma-jalma nu teu aya rasa rumasa ningali nu cilaka teh lain nulungan anggur nyeleungseurikeun. Najan kitu pikeun Neng Julaiha teu wani ngambek ukur juru panon ngarindat bari terus indit deui. Kalawan datap sabar jeung tawakal teu dipake aral subaha lantaran geus tumarima kana kulak canggeum bagja dirina. Malah hatena teu waleh manteng neneda kanu kawasa sangkan aya dina kasalametan. Kadar soal pulih ka duniawiah pikeun manehna teu dipake pikir diperangkeun bae samodel nu enggeus-enggeus eta nu dipenta. Atuh henteu bae teu jadi naon-naon malah ceuk pikirna najan hirup cukup ku duniawiah oge ari teu bisa mawa nama malah jadi madawa. Kadang-kadang ku jalma nu katumpakan kudunya mah sok poho kana purwadaksina malah sok rajin aya nu poho ka baraya. Mun anak sok poho ka kolot tampolana jadi nulak cangkeng dina tak-tak kumawasa ieu dunya aing. Tapi keur Neng Julaiha oge dina batinna mah nya kitu hayang nurutan kawas batur sebeuh dahar pake hade
kilang bara ngunung-ngunung. Dina sawaktu-waktu jorojoy Neng Julaiha boga pikiran hayang balik deui tapi ras deui sasat imahna teh aya nu ngeusian kelemeng nu jadi salakina kapi beungeut manehna keukeuh hayang tepung bakuna mah rek menta kaputusan nah rek panjang atawa pondokna breh deui den ramlan kapi beungeut asan ampuh di kieuna hatena ngadadak ngalakat teh ari ras ingat kana potretan tungtung namah jadi kalang kabut teu puguh nu dipikiran. Bosan ngolibak di kota Cianjur Neng Julaiha tuluy kebat kakulonkeun bari suku geus satengah digugusur lantaran bareurat. Akhirna beras ka Pacet Cipanas reg manehna eureun hareupeun hiji gedong gigireun rumah makan Merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin. Neng Julaiha teu waleh Fatihah tetep eling kanu ngayuga. Kanu ngayuga berang peting, kanu ngayuga berang peting. Bangsa urang kitu eta nu boga gedong teh atawa bangsa Cina keun bae bangsa naon oge hayang nyaho rek didatangan sugan parang butuheun ku babu gerendengna dina jero hate bari Neng Julaiha nekad tepi geus deukeut kana panto pagar make ngadak mangsar mingsir malah boga pikiran rek balik deui ngan kaburu mireungeuh hiji awewe pendek montok atuh rek mundur deui teh boga rasa sieun dicuriga jelema jahat. Akhirna kapaksa abus ka pakaranganna Neng Julaiha manggut kalawan eta nu boga gedong nyamperkeun budina maneh haseum jaba murelang bae siga aya kaambak. Rek naon abus ka dieu? Pokna nu boga gedong bari baketut kalawan rutret kaluhur ka handap da puguh pakean Neng Julaiha jabat tirarawek teh deui meuni kulehe buu kusut teu puguh urus ku kitu teh mah sasat keur sangsara. Juragan punten bae abdi teh bade Neng Julaiha bangun berat ngedalkeun rek naon make kadieu sagala kawas nu era da kabi oge ngarti anjeun teh jajaluk maaf we keur teu boga duit sanggup we diparabkeun tadi ka soang nu boga gedong tuluy ngabalieur lumaku picuaeun sanes bade jajaluk abdi mah juragan. Neng Julaiha meuni dodongkoan bari hate mah ngalenyap disangka nu rek musafir. Nah, rek naon deui lamun teu rek jajaluk atawa minta sumbangan? Geus bosen deui sautak saeutik sumbangan ngababarikeun pisan mentaan duit teh kawas nu kari ngarabuan. Wayahna bae sakalieur mah teu bisa merek. Mugi teu janten bendu juragan. Abdi mah ngadeuheus ka pangarsa juragan teh. Sanes bade jajaluk mung bade milarian padamelan menawi juragan priyogi ku rencang. Neng Julaiha ngageuri mun teu merapna ka jalma nu ngaraskeun mah moal teu kabawana langsa. Oh, jadi maksud teh rek nyiar pagawean? Laras juragan manawi percanten mah ka iman abdi parantos bade sasasih apruk-aprukan milarian padamelan dugi ka suku oge kiat barareuh kieu ku kituna manawi aya sih karunya ti juragan kersa nulungan abdi dina kaayaan nuju tungkara kana naon bae juragan pariposna dipiwarang ngedukan kokotor oge abdi moal baha. Neng Julaiha leungis bakat tingkuh hayang diasupkeun pagawe bari nuduhkeun suku mani buruk kakang ceuk wiwilanganana najan teu digajih oge teu aya halanganana pokona asal dibere dahar nu matak teu butuh ongkohanan babu geus boga atuh bujang tukang ngurus pakarangan geus aya. Mugi sing hawatos we agan sawios kana naon-naon oge agan. Neng Julaiha ngeukehan. Aeh na aya ku bawel teuing jelema teh teu beunang ditebutuh eueuh pagawean di dieu mah kaditu we nyiar kanu sajana nurus tunjung teuing manusa teh hayo nyingkah kaditu. Nu boga gedong mani nyentak bari ti popolotot malah tuluy ngusir sagala. Keur kitu torojol hiji gadis gelisna kawanti-wanti kaluar ti gedong malah kabireungeunna ku Neng Julaiha siga nu reuwas da eta we kaluarna teh bangun rusuh. Atuh luk bae Neng Julaiha tungkul merukanana rek nyarekan ka manehna. Hargeuning nyimojang nyaritana teu kebat ret bae ka Neng Julaiha tuluy neuteup ka indungna. Naon har teh bati? Kitu nenehna ngaran nyimojang teh ari panjang nama Resminawati. Numawi abdi nuju beberes di kamar nguping mami sasauran rupi nu pasea
Mani rewas dupi nembe nyentak saha Resminawati ngareret deui ka Neng Julaiha. Ieu nu neangan pagawean mani teu beunang di eueuh-eueuh keukeuh we mementa digawe di dieu. Tungtung nama ngarasa sebal ngadengena oge sina nyingkah ka ditu Wati karujit neulena oge pakaian mani lodro teu beda ti lamak panyepahan lalai buuk rangka wakring kiwik moal teu bau temenan. Ibuna Resniawati mani ngadilak kecrot nyiduh mani siga nu ijideun nempo kaayaan Neng Julaiha sedeng batina ngalanyap disebutkeun rarujit tapi teu bisa kumaha tumarima we memang jeung sanyana rumah sapi kagilaheun batur. Keheula mi menawi abdi teh rada asa-asa dupi bibi teh sanes putrana Mang Aga ngadamel sakola teh kitu. Resminawati tuluy ngalengkah bari ngicepan sakedetan oge geus kasurti ku Neng Julaiha batinyi mojang asa-asana teh atawa nya boga maksud rek nulungan. Sedeng Neng Julaiha alangah elengeh lumaku siga nu wabuh padahal mah panggih oge ka kara harita. Laras neneng bibi teh putrana Abah Aga nu mawi uprak-apruk melarian padamelan wireh pun bapa tos liren didamelna margi tos sepuh sedeng pun biang tos ngantunkeun. Ya Allah, karunya teuing si bibi, muhun mi tampi we sina sadamel-damel di dieu. Margi sajabina ti hawatos teh, abdi ngaraos kahutangan budi kuramana nalika abdi kapungkur udur. Ditulungan teh ku Mang Aga. Nyata ramana bibi, upami kitu teh mah etang mulangkeun budi karamana. Ongkoh malami deui oge, di urang teh bakal repot ku padamelan urusan abdi teh. Sanaos aya biaah oge moal kasiwer. Etang-etang ngabantos we deui ka biaah ulah repoteun teuing. Resminawati ngadongso ka ibuna atuh blang bae Neng Julaiha ngadak bunga sasat asa dibantu. Satadina mah amih teh moal nampi Wati ngan ayeuna ngadenge caritaan kitu amih oge jadi boga rasa ras ingat ka Mang Aga nu geus aya tulungna ka Wati. Sompralna mah bisa nyait deui ti kuburan malah rumasa mami can mulang tarima. Ku kituna nyapek bae si bibi sina digawe di dieu mantu bantu biaah ngan omat mihapekeun ulah daek seceremad we kuring mah bibi sina unggah we ka ditu Wati heug bere ngopi. Ibuna Resminawati kontan ngaku tuluy ngaleos ka jero atuh puguh we Neng Julaiha bungahna teh lain deui mun geus teh mah asa kagunturan madu karag-ragan menyan bodas nepi ka badan nu tadina ramoh poe teh ngadadak jag-jag. Geus kitu we dilaksanakeun ku pangeran yen maparinan jalan kanu tunggara sangkan aya parobahan deui. Bibi mangga atuh kalebat. Resminawati tuluy ngaku kalawan manehna teh kaleket nuturkeun ka jero gek dihuk dina dipan nu geus meunang nyamakan ti tadina sedang Resminawati meuni someahna kara. Manehna mairan cai teh jeung gorengan hui di wadahan kana piring seng sok bae dituna hareupeun Neng Julaiha nu keur melenguk boga rasa era parada teu katitih alus ngan bae geus milikna kudu sangsara mah teu bisa ditolak. Tah eta mah kitu we nya Bi. Tingawaitan dinten ieu bibi teh ulah incah balilahan sadamel-damel sasarangan sareng biaah abdi nyandangan soteh hitung males budi karama bibi tapi kitu oge ulah boga rasa diparentah ku abdi atanapi ku pun biang sareng ulah belikan upami pun biang wakal kitu oge ukur lambai wungkul da ari kana manahna mah henteu. Resminawati ngareret ka ibuna belengeh imut ngagelenyung. Teu aya panginten kana belikan bibi mah neneng kalayan ngahaturkeun nuhun mugi-mugi kasayan neneng rawuh tuang ibu kengeng ganjaran langkung-langkung saena. Neng Julaiha bungaheuna keur dirina geus diaku mangga gada ngareureukkeun we bibi tangtos capek temenan sahanteuna udar ider jadi panas dinten tuh kanggo tempat bibi mah kamar nu caket pawon mung wayahna we beresan heula sareng sapukeun. Margi kamar kosong teu kapirosea. Resminawati nunjuk ka lawang nu beras ka dapur. Gampang reureuh ketang bibi pe kadinya ngopi heula. Ibuna Resminawati ngaradak galegeh bari ngasongkeun opieun.
Eker mah beteng lapar aya nu ngasongan opion atuh puguh we menigeus poho di kaera. Ujug-ujug regot bae nguyup cai enteh ceg kana goreng hui tuluy di dahar mani bangun nu ngeunah kawan tugas 2 poe teu manggih dahareun. Manggih cai oge cukup kumenta ci atas sanggeus wereg ngopi ning Julaiha dijajabkeun ka kamar ajangna manehna nya ti harita tuluy digawekeun. Kalawan ibuna Resminawati oge akhirna mah jadi nyaaheun da puguh ning Julaiha sing ngarenaker kana gawena teh. Malah dipercayakeun masak sagala bobohan tadina urut jelema aya tur rajin. Jadi kana sagala pagawean teh tara kungsi diutuh etah deui ku dunungan. Rai poe kaayaan ning Julaiha nu geus matuh di ibuna. Nyimas Resminawati asa beuki lingsing pakena bararasih, awakna lintuh da puguh dahar sebeuh pake dibere malah sawaktu-waktu sok dibere keur jajan atuh beuki betaheun dina barang gawena tambah suhud. Tapi nya kitu pamirsa pikeun hirupna jelema beunang disebutkeun henteu langgeng teu waleh aya bae dodojana teh samodel neng Julaiha. Geus aya dina kabungah timbul deui nu matak pikeun nyerieun batina muntas gering teh mah teu kawerek dagingan geus breh deui bae kaserang panyakit nu anyar. Sanajan neng Julaiha dipikanya aku dununganna pokok kahijina nu kacidanya nyaahkeunna mah Nyimas Resminawati ngan bae di sampingna dipikanya teh di antarana salah sahiji jalma boga rasa katitih pangabisa kalawan boga hate sirik taya lian bujangna keneh Nyimas Resminawati demi ngaranna Bimustina. Palebah dinya nama kacida munasabahna Bimusmina rek ngabogaan hate ngewa oge kaneng Julaiha nu hartina sulit ati belang bayah amis mulut goreng kadut lantaran dina segala rupa pagawean kaelehkeun goreng-goreng na oge ning Julaiha kaluaran sakola SKP nyaho prak-prakanana ngurus rumah tangga sedang Bimustinah kasebut jelema buta huruf jeung dina barang gawena teu pati kapake mun kukumbah wadah dapon baseuh bae kitu deui nu biasana gorejag hudang subuh keneh teh beuki beh dieu beuki melid mindeng pisan kaberangan. Pangna Bimustinah kitu boga rasa geus teu asa-asa kadunungan bubuhan geus aya kana 7 taunna sedeng ku ayeuna ngabogaan pilabaneun nu dipikanya ku dunungan atuh puguh we beuki ngarasa cuak kaneng Julaiha pokna oge babu modern. Aya ku ijidna le si Julaiha meuni asa aing pangaceukna. Mun dititah ku dunungan teh make jeung lungak linggek ucad-acad kawas uceng kasaatan leuheung mun geulis sakitu beungeut kokoloteun teh. Mun aing boga babu kawas kitu patut cadu kadaek ngajak ngobrol ulah-ulah ditalipak. Yey, aya ku sebal-sebal teuing aing mah pek sia rasakeun deuleu sabodona babu heubel sapinterna babu anyar. Isuk pageto oge sia diusir bongan wuri-wuri aya sia dunungan jadi tepati someah ka aing. Tah kabeneran sia keur ngistrika rasakeun ku tulang beheung sia abong mun teu diperdom ku juragan jenab kitu ngaran dununganan teh nu harita sanggeus Bimustinah ku kulutus dina hatena tuluy nyamperkeun ka neng Julaiha keur ngistrika di luar sedeng Bimustinah teu ngatarakeun siga nu ijid biasa we semuna mah kawasasari mun nyarita mani caweh we pantes kana cerewedna waktu nyamperkeun teh geus sadia pikeun pijulideun manehna nyebola aspal tina drem paragi nandean cihujan nuju ngistrika nyai Bimustinah alangah elengeh. Muhun Bi, raos geuning tiis ngistrika di luar mah ketebak ku angin ngahiliwir ning Julaiha ngareret belenyeh imut tuluy ngasrudkeun lamak menang maseuhan kana baju licineun. Aya ku tiasaan pisan ngistrikana nyai mah meni rata kitu. Bibi mah anggar aritos muji teh sanes ku tiasaan teuing dumeh ieu we rada salse teu aya kabareg sapertos mangkukna waktos neng Wati bade pelesir ka puncak teh ngarurusuh manglicinkeun acuk blus neng Julaiha mesem kitu soteh lain atoh dumeh di alam tapi ngarasa era. Ya Allah hampir bae poho nyai juragan teh niwarang mangdamelkeun surundeng wayahna we ku nyai pangmarudkeun kalapa wios licineun mah urang selang ku bibi puguh bade marud teh teu kiat ieu indung leungeun hileudeun
Mangga atuh nuhun we ongkoh abdina hoyong kacai heula. Neng Julaiha nunda licinan dina tempatna kalawan teu boga rasa curiga manehna tuluy ka dapur. Gusrek bae marud kalapa sasirah kitu deui Bimustina sanggeus Neng Julaiha ka dapur luak liuk tuluy ngusiwel kana sesela kutang. Horeng aspal dibungkus ku seureus salambar aspalna dicibit segede kacang tanah. Lop bae diselapkeun kana tirepan samping nu Ibu Jenab. Meunang ngistrika pangheulana. Geus kitu leak diistrika deui geus beres tilepanana kawas tadi ditunda dina urutna. Kalawan ditumpangan kuno meunang ngistrika manehna ku rok jeung baju kabaya. Rasakeun deuleu sia Julaiha. Perdoman ti Juragan Jenab. Bisa-bisa sia diusir ayeuna mah. Bimustina geger nyeman sorangan bari nyikik seuri. Kawas nu teu hidang, hatena ngarasa puas lantaran geus hasil nyieun julidna sangkan Neng Julaiha diusir ku Ibu Jenab. Nu harita keur areuweuh jeung Nyimas Resminawati cenah mah keur kapibesaneunana. Lantaran Nyimas Resminawati geus boga papacangan ka hiji jajaka urang Cipayung. Teu lila Bimustina ngalicina geus beres ti dinya leos ka dapur nyamperkeun Neng Julaiha keur nyangrai kalapa surundengeun. Nyai, beresan tu angguanana simpen wae heula dina luhur mesin jahit. Diampihkeun kana lomari oge moal tiasa margi kuncina dicana ku juragan. Menika sieut geuning bibi tos beres deui. Neng Julaiha cengkat bari ngalieu ka tukang sarta teu kungsina panyambut omongan deui ti Bimustina. Leos bae nyokotan pakaian meunang ngistrika tuluy disimpen dina luhur mesin jahit sakumaha panitah Bimustina. Kira bada lohor Ibu Jenab jeung Nyimas Resminawati geus datang sedang Neng Julaiha sanggeus nyimpen pakaian meunang ngistrika teh ka dapur deui barang gawe sakumaha sasari. Ulo eta pakaian deui can diampihkeun. Ibu Jenab ngareret kana tumpukan pakaian dina luhur mesin geus kitu dibawa ka kamar kalawan dibereskeun kana lomari. Nah ari kituna teh parang Ibu Jenab mariksa sampingna barang rek dibeberkeun disada merep asa brai dibeberkeun ujug-ujug rei bae beungeutna ngadadak bareureum. La ilaha illallah, sugan gobloknya si Julaiha teh teu neleh kitu matana teh. Dina samping aya aspalan, aduh pohara heug samping kakara dipake 2 kali ngadon ka aspalan. Kamana ayeuna si goblok teh? Calukan ka ditu wati si Julaiha. Ibu Jenab meniti kekarakat atuh Nyimas Resminawati milu ngagebeg kitu soteh inggis indungna katutuluyan ambak. Rupina sanes dihaja panginten mi kaantelan tina dreum atana pimurag. Nya jorok ari kitu pagawean teh teu taliti. Mun urang mah samping murag matak naon beberkeun heula nah bersih atawa kotor. Kawasna buru bae teu dideuleuh heula. Kasebut baik kaluaran ti sakola SKP ari pagawean alah batan ti bolon. Ibu Jenab awong-awongan bari sampingna ditamprukeun dina luhur kasur. Bibi, kunaon juragan teh rupi nu bendu nyeuselan saha nya? Neng Julaiha neuteub beungeut Bimustina. Duka teuing atuh. Namung kakupingna mah siga bendu ka Nyai da nyebat-nyebat jenengan Nyai geuning. Cobi we ka ditu sampeurkeun. Pura-pura sasapu. Bimustina ngajurungkeun sarta Neng Julaiha teu kaleket koloyong bae ka jero bari hate ratug tutunggulan. Lantaran salila di dinya tacan pernah nampak panyerekan ti dunungan. Julaiha, ari sia gablag mata henteu. Beki lila teh lain beki api karena barang gawe. Kawas nu mau puas ka aing. Kumaha kitu agan? Neng Julaiha ngahulang bari panon ngareret kana samping meunang istrika ngalumbuk luhur kasur. Tah deuleu kumata sia samping aing aya aspalan. Dasar manusia goblok. Dipuji-puji teh kawas pedewet. Ibu Jenab maniti popolotot. Naon kalepatan abdi juragan? Neng Julaiha tetep can ngareti. Naon-naon disebutkeun ku aing samping ka aspalan. Tah deuleu sia goblok. Ibu Jenab ngababetkeun samping. Kusaha ngistrika sampingna Julaiha? Ku abdi. Neng Julaiha kakara mireungeuh kana samping aya aspalan. Gebeg hatena reuas lain dikieuna. Pantes dununganna rek ambak oge Neng Julaiha tuluy ngahulang ku teu rumasa teh boga gawe kitu.
Neng Julaiha tuluy ngahulang ku teu rumasa teh boga gawe kitu. Gitu na teh Jorojoy bae boga sangkaan ka Bimustinah ngajailan da puguh tadi mah waktu diistrika ku Neng Julaiha teu aya aspalan teu sing malah dibeberkeun heula. Moal kitu Bimustinah ngajailan piraku make aya aspal dina samping sagala. Neng Julaiha ngagarendang dina hatena can oge ngomong deui Ibu Jenab geus ngawak-wak deui bari teu tunjuk kana irung. Ieu cik atuh Julaiha tangna sia teh kaluaran sakola malnya pagawean kawas kitu patut da aing ngagawekeun sia teh teu gaplah deuleu nya pakena dibere ku aing aya digaji geus puguh barang hakan mah samemena lamun sakira-kira rek kitu leuwih hade geus kaluar teu ngala teu ngondang lain aya kaduangan hunkeun sia. Ibu Jenab meniti kakarakat, hayo bersihan ku sia bujang goblok. Atuh puguh we batin Neng Julaiha mending ngalenyap ngadenge penyentak ti dunungan bari di goblok-goblok di sia-sia nyarekan beha kadaek. Malah si samping teh dicokot sarta dibabukeun kana beungeut Neng Julaiha nu keur ngajentul kawas araca. Ami ulah kitu-kitu teuing hawatos. Nyimas Resminawati gancang ngenyang leungeun ibuna lantaran kabireungeuh siga nu rek nyabok. Sebal atuh da kamang kaluk jorok teh pagawean alabatan ti bolon. Muhun atos we datos cilaka dan di Julaiha oge rupina sanes ngahaja sinjang di aspalan kalepatan sakitu mah hapunten we mungguh jalmi mah gudangna kalepatan nya ku kitu teh mah ngan si Julaiha tetep goblok handeueulna sagede gunung mangkaning samping nu pangalusna. Laras upami handeueulna mah bujang-bujang ami sanaos abi oge kantenan ngiring handeueul mung kumaha atuh da atos cilaka sareng deui pan sasari oge bi Julaiha teh kana barang damelna api kenakar. Tapi kuangkit ieu tiasa kitu siga-siga aya nu julid. Nyimas Resminawati ngareret ka Neng Julaiha nu gawena teh melonguk lirbuk menang mabuk bari ngalimba. Sawios Neneng ulah kagungan manah sakwa sangka sarengna deui saha jalmina nu kumawantur midamel julid ka bibi rumaos bibi nu lepat kirang taliti bilih juragan karugelan mah potongan we gaji abdi sapangosna eta sinjang. Dipotongan tina gaji oge alamana cumpona na sabaraha gaji maneh teh pirasa bulan 400 sedang harga samping baheula hargana 3.000 jeung deui ti baheula oge di dieu mah eueuh nu wani julid hari lain maneh ayeuna julid ka kami da eta meureun ngarah dilungsurkeun sinjangna. Ibu Jenab ngadilak pertelami ceceubna teh. Duh agan rumaos abdi kirang tulaten ku kituna nyanggakeun beheung teuk-teukeun suku genteng belokkeun bade dibeureum bade dihideung nyanggakeun samudaya kalepatan abdi kalayan moal nolak ku dibendona ku dampal juragan. Neng Julaiha teh sirikna mani acong-acongan nyembah bari carinak dak hatena ngerik nampa panggelendeng tinu jadi dunungan. Geus pasti cek hatena baris dikaluarkeun tina gawena lamun nya teh mah nepi ka dieureunkeunana heug nyingkah deui ti dinya breh wae jalan-jalanna pisang saran teh kacipta sakumaha nu geus karandapan tadi. Lamun diperhitungkeun kana kasalahan mah memang munasabah ku kami dieureunkeun tina pagawean kalawan diusirna pisan, tapi kami ras deui ingat ka bapa maneh tayalian Mang Aga nu geus nulungan wati basa gering nepi ka cageurna nya hade ku kami sakali ieu mah dihampura ngan di mana engke kahareupna nyieun deui peta nu teu diharepkeun ku kami ulah majar kumaha kaharti. Ibu Jenab nganadak rada leuleuk mere perhatian kahartos juragan. Insyaallah kapayuna abdi bade taliti kana sagala rupi padamelan. Walau Neng Julaiha ngadadak hatena ngemplong teu sumpeg teuing kawas tadi karasana maneh asa pararapok teu tinggalian. Puguh we kudu leuwih ati-ati kana sagala rupa pagawean ulah nyieun laku lampah nu matak nimbulkeun butuh ku sapoeeun. Jeung deui kudu jujur ari jadi jelema ulah daek ceceremed. Kudu ingat waktu tadi anyaran maneh ka dieu mah pake lodro awak garing kawas nini kecemun. Sedang ku ayeuna pake leuseuh-leuseuh oge aya keur salin awak lintuh mangrupa deui jelema. Kami mah karunya we ka maneh
pan karasa meureun nyiar pagawean ku zaman ayeuna sakieu seuseutna. Untung maneh kaburu ka dieu kalawan digawekeun. Coba harita mun ku kami teu ditampa meureun hirup maneh teh bisa-bisa jadi jalma galandangan. Mun di Bandung mah cicingna oge di kolong jalan kareta api sisi Walungan Cikapundung. Teu kitu dina gerbong kareta api. Ibu Jenab tuluy ngalewas ka cai lantaran waktu geus rek asar. Waktosna kabujeng sae pamirsa, sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.